pamirsa cepot Giri Harja tilu tetos hebel ya tos 33 tahun ngalanglang teh nya geus incuan alhamdulillah aiku kitu teh mah heueuh aya penerus urang teh hei ulah kaget euy sa ulah kaget ieu kula ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon maneh euy? Alhamdulillah. Heuh, Islam. Sami atuh punten ah. Sami-sami muslim. Sami-sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam, laras geuning teh nungtun onta. Kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, kira atuh bari jana ka itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Ganti batu kuentok. Aduh. Naon ah? Weh. Aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya. Waduh, bangsa aja. Macak. Iya kitu anu ngababakan teh. Hei. Hei. Sangaran. Uring cepot nya. Wah. Siapa teh? Cepot. Eueuh. Bangus kitu make jeung ngaran Asep. Budak gurenya euy. Aduh. Ai itu nu tukang kuring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Mun jauh euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia nya. Heh, manusia. Wah. Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Euy heuh, budak meureun. Budak haling sia teh nyamung haling. Sok tanya nu bener identitasna euy. Bener maneh teh bangsa manusia. Nuhun. Geus umroh. Ran teu sering ran. Heeh, syukur euy. Aing warga negara Pringgandani. Ai kitu. Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Ieu teh. Heeh. Uluh. Ulah sangeunana sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kanungan lahir aisan ipis lapis kana tapel bak bang us batik bak tik pro sebal bodong sabo boko ayak kitu hartos tauhid teh karunya dekat saletot ngomong kitu bisi apa nya atuh hapunten we eueuh hampura sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh ya ai jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing aya mere aya kaingetan satolol mah nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. Kalau bisa sekarang marang pret itu. Kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret.
Lain seuri goblok. Dina si aing. Lain marukana mun aing ngabodor. Aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entong mohon maaf. Pokoknya dari sekarang pergi. Saya lagi jadi kumaha teh? Dek init moal. Ya kumaha dundungan kuring ya atuh. Hah? Kumaha dundungan kuring? Lu punya majikan. Ya ayah. Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat. Keras Kang. Umur atuh. Juragan Arjuna wae heuh. Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh. Henteu tah. Berarti maneh teh ilegal. Heh. Ya. Wayahna maneh kudu nyingkah ti tempat usir lain jempe wae. Tita tadi aing teh ngomong teh budak. Hah? Tita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh ampun. Datan nirata ngademen. Datan nirata ngademen ewu pakulingan rana. Tengning juragan. Ya. Aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka. Saha? Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areuweuh nya si Utun si Engkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Ai itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran cararane. Buku Janaka. Jeung Janool ieu Udin bae gede. Buku manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang. Hah? Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek di idinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh. Itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing. Lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing nya kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah da dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep da nengan duit teh dalam boga keur nyogok mah ku aing dibere menyingkah da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing. Pemasukan. Hayo nyingkah. Anjeun ulah ngaganggu ka kaula. Lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. Lu ngancam lu? Hah? Wah, bahan ribut ya, bebeja aing. Sepot lan siapkan tenaga pikiran bisi ribut saeb si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima saeb tenang coba naon bener tega pati tega ayo ajimulati tegah ya aling pot
wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria kurang ngajar hebat maneh sia janaka iya alah iya modar kurang ngajar alah iya kurang ngajar iya aduh alah iya aduh iya aduh aduh ieu bini Surawung muni alus pajar aing bini Surawung cenah aduh muni gomplok Surawung teh diri bonding wis iya up ya sia benang sia iya dai tuh aduh syok sia mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing ha itu awewe tinggali awewe meni geulis mana tuh eueuh lain awewe lain tang kacau tang ku angin Aisyah katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon ka dieu we didinya ka dieu Surawung ieu meureun dununganana memang iya hayangnya howe aing meureun wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah karasa sia lesotkeun aing wah hayangnya howe aing aduh silakan lo pilarian misi kumaona dunungan dialungkeun jang pilarian kawahangan silakan abong kena dedemit rasa-rasan carek kitu teh kitu we urat batu urat batu dedemit batu aduh abong kena dedengkot nepi ka urat saraf hirup urat urut teh naon sia teh lu mana we teh daya dunungan urang abdi teh lu ngagidi ge ngabantu ieu heula urang cak dunungan kana saya eta lu dek naon wade ngiring nemak atuh tuh waduh dunungan nemak hayang nemak eta tumak panah wah ieu teh kulan di Sukabumi teh ayam pelung kulantaran di sada sabet teh kok di huluna
Jadi nama senjata Aya maneh sanes anu sanes. yang tetangga urip. Udah lebaran tetangga urip. Aya jalmi kulan nyung eta tataros abdi cekeng kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada. Kita hayu cinta kukuring ai teu disada wae mah nya dipencit ku abdi teh. Da teh ada jalan atuh. Nya kumanehna dagingna ku abdi huluna. Nu bogana mangharep-ngarep we. Lain umara di Bodaran. Bisa maneh nemakna tiasa ti yang atin di Sukabumi nya sok atuh ka itu lat di ditu nemakna sae Sok aja gerasa sila jeung denawa rasakeun panah-panah pusat moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan awas healing dawalau Satria ini pelet kapacok. ieu Bambang Somantri deuh sing Raden Putra Bambang Aling Dharma aing teh nya aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi Wah. Ini mampir halah modar ku aing buta kitu mah tingalikeun tau yang syarikeun sia ari aing gagal teh manehna ngetan senjata ngidul. tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge Ada naon ge kudu belajar. Belajar Latihan. nu matak mi HP ka barudak-barudak rudek sarakola Sarakola ulah bodoh bener akang. sambungkeun antara teori jeung otodidak Nyata eta pengalaman. Pengalaman. heeh sagala rupa oge da kudu bareng atuh Forma jeung pengalaman. kitu lain hare-hare wae hirup teh buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh Atuh da uyuhan sakola gen teu. uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu tapi dek ngeureuy we geuning Jeung panggilan akan teh. Hatur nuhun anu saageungna. Mugia kunongtonna oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum. Mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina. Simkuring Kailan Mahdi.